tahu deui. Wing sare di tanggal 13 Agustus ayeuna geus 22 Desember lila. Pae tawa sare. Ek tahun baruan kemana nya ayeuna. Itu baru dak teh kemana nya malorot kas aing. Ieu nepikeun ka ayeuna. Molot tawa pae. Ayeuna liburan ka mana nya? Ka Pangandaran jauh teuing lah aing ka situ we nu deukeut. Saya besok hari baru daka marahnya hari tahun baruan besok tawa Itu juga anu sama kali itu kayak acara lumayan yang spor-sporin iya itu juga itu bagong ini pelempangan gitu iya sedih mas besek aing pokok deui lila teuing sarena sabeuteuh coba dong naon bilanya mama ada ini besok kali pesan sia juga anu gelo wae sih cicing narun tah kenaon kita ada tahun baruan ilau besok sama tuh nggak modal pisan kenal tahun baruan orang kemana nya buka ada ke situ ada iya tuh bari nangan sagan anu sok kereta di ku ustad datang mau motoran teh saga ada ayeuna baru ada kemana makanya kasih tujuan bari malah kene ya ustad cobaan orang tangan tuh di tajuk dasuan ke wirid tawa kenawan bisi kapohoan teuing waktu min ari barudak anu eta kamarana ini tuh ieu tuh urang ka ditu lah ayeuna nah ras bisi kieu aya barudak kolol tuh sih mana era kemana liburanna mana kemana era video aing mah siapa muka liburan ke situ aneh ayo ke Pangandaran acan aya duit nah ke laut Ciberem tuh biangan so mah hadinya we lah ngomong jeung si ayeuna era kemana bagus lah yang menang baru lah kali jangan bari ustad dah ustad ugu kan situ alah harus kieu situ teh hari itu situ teh ngabah uing atuh mah aman uring nu urang puguh mah ieu teh nu sareaaneun lain ya lupa mareta ge jang urang nah terus tadi jeung si bebe ka mananya oh ya urang kata juga lain sebenarnya ustad eueunan ka sare lain yang kesare wirid bisi nan kapohoan teuing waktu bisi pinter teuing gitu kecewa ayo naon baru berapa putar tahun baru orang sare teh ti Agustus ini teh geus Desember nah itu sare di tanggal 13 Agustus ya aku tinggal di kalender mana kalender buh di kalender Mister tahun barunya ya teh liburan atuh libur bahasa kasih tuh ya kasih tuh apa tanggal oh di situ bro ya tadi mana mah kasar di masjid amor mah wirid tanah capek dan wae mah molor kita lah yang duluan ustaz kasar di masjid tiis aing mek terek salat sunat lah salat lah masih urus di situ tuh iya hebat kurang sarare hei
Orang mana tempat sholat? Dang, apa dong ya? Hasil tsunami. Tsunami. Sare di masjid orang sholat. Ada kasih tsunami mau gancang lompat ke jendela. Aing ge mau jadi asal sholat liburan Tsunami paulah ini upat lah. Wah, mana tsunami cai ikut tenang kieu ge. Ada kebil nu nyebut tsunami teh beunah-beunah molor. Nya situ baru tsunami. Bebek nipu. Pas ke sare orang. Habis Situ tsunami. Oh, situ tsunami. mana itu gitu. Gitu. Anjir si bebek nipu. Janganlah si bebek lah, carikan. Besek. Iya mak. Lain tsunami. Woi kanan situ. Adi cina situ teh tsunami cina. Itu anjir. Udah mau matak tsunami. Saya tadi teh ngomong teh. Bebek. Oh, si bebek. Tadi teh kok cenah naik sholat sunat. Oh, ditajub iya tadi. Yuk lah, jangan lah. Anjir. Bodoh. Bordak, kita jadi modak. Ini lah bisa bohong biar angkat. Ngaling. 3, 2, 1. Orang hanya kamu ke sholat sunat, dialungkan ke bordak. Goblok.